hapunten anu kasuhun hampura anu tedak dina sagala rupi kalepatan rawu kakiranganana simkuring bade ngalaksanakeun ngaras atanapi siraman ngaras teh ngawasuh rasa siraman ngabersihan diri gitu rupi nama ieu teh bade ngawasuh rasa sareng siraman atanapi ngabersihan diri nenggaluh anu dina dinten enjing bade dijatuh keramikeun atuh kukituna rupina mudah-mudahan ieu nenggaluh ieu aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Nenggaluh nyuhunkeun izin bade ku neng ka bapak ka mama bade ku bapak ngawakilkeun mohon mangga urang kawitan bismillahirrahmanirrahim raja Amit ampun ya para lun diri manawa manawi Amit ampun ya para lun diri manawa manawi manawa kutu sugema manawi kutu katampi neda jembar hampurana sejak ngahariri dang di manawa tiasa luyuh manawi ngawun seni kebudayaan Sunda warisan diri hati merasa
Jenis anak ieu lilin teh aya hartosna anjeun geus rumah tangga kur bisa nyaangan kanulian dina harti lamun luhur buta di dunia loba harta banda kur bisa nyaangan kur bisa merek mawe kasasama utamina kapatiru miskin oge kanggo berieu ditu yuk iya bapak perwakilan anjingnya maka mama tadi antos sekedap tergaluh siang sinar wengi ibarat kudrat melalui ke alam dunia galuh bagi ke ayeuna dewasa rumaos galuh dibina dina bimbingan mama dina bimbingan papa akhirnya galuh pada diajak rumah tangga beda wibi rumah galuh sebagai karena pasti jangan aku di zaman golong di zaman kamu di zaman muda ayeuna jauh dari diajar para rumah tangga mama papa gerentes teh mama ikhlas dengan teh mama segala pengorbanan mama anu parantos dikorbankan karena galuh terbiasa kepada segala kesayangan galuh gajah biasa mulang tarima mama papa galuh hapunten tulis
anaki anak bapak. Bapak ikhlas ngalengkahkeun suku usaha bikin anjeun supaya anjeun bahagia, supaya anjeun senang, supaya anjeun hirup sarua jeung batur. Bapak bisa nyapalakeun anjeun, bapak bisa ngabina anjeun, tunggugi anjeun ka dewasa. Geus anaki galuh putra mama. Mama ikhlas. Mama ridho naon anu pantes dikorbankeun pikeun anjeun. Asa anjeun bahagia. Geus anaki berakhir angkat makalangan berbangun rumah tangga seperti pengharapan kebahagiaan. Doa mama jangan hidup sama paus. Mama Widi galuh pada ngawasu inung suku mama sampai suku bapak. Margi ucapan kiai kalayan aya dina kitabna upami abdi teu dihampura ku indung jeung ku bapa neraka bagianana. Mangga geus baskomna dicanak tadi ke mama heula. Bari deukeun hapunten nya dina mana sok dibuka sabenerna. Nah kana cai mangga gerenteskeun hate anjeun sok lami kecil-kecil. Mama galuh hapunten, doakeun galuh bade diangkut rumah tangga. Ngalih kana lahuna dicium pananganana geulis. Nah pamugi dilanggoning kajan oleh rumah tangga abdi papanah sarta bagjaan lahir sidang batin dipeluk mamahna dipeluk kerata dangukeun ieu ti mamahnya nya geus anaki panganten anu baca doa dipangampura ti mamah tekudu penta sabab mama geus ngahampura ulin kita para anaki geura tandang makalangan geura wangun rumah tangga anu penuh pangharapan jeung kabagjaan. Doa mama nyarengan hidup sapapaosna amin ya rabbal alamin. Dicium tanya keningna dikecek. Nah ayeuna mama ngecek kening ka neng. Nah ngalih ka Rama saperlos tadi ngawasi heula. Dua nana
bari nyuhun jadi hapunten nih dina mana. Angkat sekedik ya. Teho saya angkat. Gerak hujan maka rindu lamun hidup gerak damadam sengkanan jun asih anu jadi Indo jenis anaki bumbareto makun singaman yang gede ngengok kemang 7 rupa dina waktu anceun umur 40 poe mak rido ya kandung anceun 8 bulan sabulan lumintan 2 bulan ngeheran 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan ngora ke 8 bulan bedah emak ikhlas pasrah kamu kawasa bikin kamulusan jeung lancaran anjeun ayeuna emak kemudian deui mau kembang 7 rupa kembang syariah tanda hidup ulah tidak masalah kembang ros yang harewos tuh diritu kayak anak kabagjaan kembang kaca piring
silokana mere eling ka anjeun eling ka Gusti Nu Maha Suci kembang malati silokana suci bersih hati Yulis anak king anak bapa kembang anggrek mere ciciren hidup kudu loba kadaek kembang anggrek bulan mere lambang yen anjeun kudu bisa nyaangan kasakuliah jagat pramudia saeta siloka kembang ku hidup kudu diingatkeun kembang mah di mana-mana seungit kembang mah resep teu aya jalani anu teu resep kana kembang rumah tangga anjeun kudu saperti kembang dipikaresep ya taku kituna mudah-mudahan naon rupi anu dimaksud ku bapa di ku mama oge ku anjeun aya dina kalancaran jeung laksana naon rupi anu bakal kaharepan ku anjeun doa bapa doa mama ngareng hidup sapapaosna kangge ngaibakan mangga urang ngaos doa nak bangetnya doa masing-masing mangga bade niat adus mangga Bismillahirrahmanirrahim nawaitul busra min hadasil akbari parlillahi ta'ala teras upami bade ngangujang jawabanana Bismillahirrahmanirrahim niat ingsun persaadu sangga papat kalima pacarkan suci badan sampurna bersama papat tihilir marutadani tihiran marutadana di tengah-tengah mementar merahkan hitam jaya aing tebatan cai jaya cai tebatan aing jaya aing tebatan cai jaya ibu tilu siwur bapak tilu siwur ngawita tina mun-munan teras kapayun teras kapengker apa nya tiluhur heula sasiwur deui ka dieu kapayun sasiwur deui ka pengker mangga urang kawitan Bismillahirrahmanirrahim anu bari ngaibakan ke langsung wae ti dieu nya dulu di kocok-kocoknya begitu gitu. Ngadon siram di langit si patahun mitini dengkung nina sinaklah dinapanya hujan kembang sumawur kapajajaran widadari lumesur muruk kampian ngadon sirah teteh didewi
Tetek kalangka sabukan silang dina panyawang dengkeunina ironi silang dina panyawang abi neng Eli siap satosna ieu wa ini Yuwi tampian ngadon sirap dilewi sifat tahunan nina kalangkang latukan diri Neng Reni satosna ieu api hendak terasu hayayan apa ya ya Papa Mumu diri Papa Mumu tina pajak ya Mang Dedi siap ya Dedi atau Mang Dedi hati Dedi siap Arudi siap Teguh siapa Teguh
ngaosan wakil atau napisan bade. Nuhun mangga. Mangga Bu. Perwakilan di pengawasan sadei ibade mungkin ayah ada buat kabulusan ilmu panas ayah nenek ibu atos nyamangat dia di abdasan tuh ibu terakhir di abdasan ngawas sholawat siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al hadasi asbori. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabarkan acisna. Allah Muhammad kadek ka ibu-ibu kadek ka barudak. Sok disawer kadek. Ya. Ibu-ibu teras tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Mana Tuhan merah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad